RW 13 deket seket mengket mulus alus banglus barokah Allahu Akbar. Hayu urang hayu sasarangan jeung saha jeung kacepot di cepot hijrah. Hayu urang hayu sasarangan di mana di acara di Agustusan. Hayu urang sasarangan sembal kuyon gogojangan jengkang cepot hira ayeuna dadi mateo dulu anu jauh araraya karaya anu dararatan tiap atuh gerakan ngarojong di Agustusan. Sri Tinun ia pasewakan Sri Tinun ia pasewakan Sri Tinun ia pasewakan busana mereka malarana gedong dungur kali sambung pagulingan ya syafi'il pepetetan samia murad baling bing lana jeruk manis kayu agung babarwite ya samia rempel godong ya samia pang-pang sekar makari gali pandele si pandan aruh si pandan kalayan nyebat asmaning Allah nu maha murah nu maha asih ya lindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang panggoda setan anu dilaknat. Bismillahirrahmanirrahim. Ngotek tak wayang saawak ngeluntik wayang sasiki silip simbol jeung siloka silip dina diri simbol dina wujud siloka dina awak wayang teh ngandung perlambang manusia nu kumelendan jadi gambaran hirup manusia sangkan bisa ngebedakeun bener jeung salah di pedar ku kidalangkan dabuana dina hiji peuting eta di kampung Mantewa Sangkuria kota Bandung sastra jingga dibawa ku hiji dalang nu kasohor dalang eta teh kasep di saat can lahir malahan mah dibarengan ku para nayaga anu hararideung eta teh nayaga teh lamun ti peuting lamun ti beurang mah manehna teh bangsat hayam higi eta ge beja isaha tuh di si Mang anu ngomong wae kumisna gede kitu dina ujar amuing dina ujari carita sepot nyaring pot nyaring tunuhun kang nyaring nyaring dina kubat coba bajur siapa bajur nyaring capeun ti tadi benernya sare ulah ribu urang ayo nyeusehan bajur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah. Panjang tuh ingat tuh. Kali-kali panjang tuh. Dago pakar datang. Coblong datang. Gunung Tangkuban Parahu datang. ITB datang. IKIP datang. Unsrut Dahar. UPI datang. Kabeh datang. Unsrut di mana nak? Janokna. Ini luas gitu
lain mani juga nu digebrak gitu masih itu mah jantung kurang cilem dia penyambungannya gimana Kang gitu sik si bunga tuh hati jelas alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur itu geuning muka di mah teh muka di mah teh kitu bade batur muka di mah abong cara ngaji maneh mah nya naon atuh da apa henteu cewek teh bete geus sare dina meja tah di dieu tah di dieu tuh we digugahkeun da ieu kudu kasep ti sacan lahir pede doa udang sare dieu mah ai penyetek dakwah teh eta teh doana teh kitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur penyetek nuliskeun dakwah pada dia ustaz dakwah lain ahli nah yok salah ya euy alhamdulillah dewek dieu keur sare dina meja naon kitu undang impian halus naon mimpi naon Kang ieu meja teh dina kaca itu bambir kaca eta dewek bieu meunang impian hade wah paling bikin ulang layangan paling lah ulang layangan lain euy ngompol nah pas ka budak teh mimpi naon Akang teh yang apa ngimpi di tamahan amplop ku Pak RW amplopna amplop eta amplopna meuli kana amplopna nya eusina jadi amplopna berloba amplop mah dina ngimpi tatanya Kang lain eta kira-kirana impian dewek bakal jadi kenyataan moal gitu insyaallah ngadu awe ka Allah gitu ngadu pager Pak RW ngadu ka si Allah ya Allah ya Robbi mudah-mudahan amplopna sing ditambihan ya Allah sing kana ya Allah mangkaning pun bojoh yang meser behal ada yang di behal karena tos yang beli selop jangkung cenah yang selop jangkung ya Allah pun bojoh mudah-mudahan ya Allah amin Allah baik banget amin ya Allah alah ya euy gimana ya teh meteos Kang meteos sakuriang sakuriang meteos di dago Cianjur geus si Anjur mah dihula geus 2 bulan kemudian Sukabumi Sukabumi geus sabulan Kang anu ti Cisolok teh naik ka luhur Lebuan Ratu lain geus dihula anu bisa linglung balik jalan Cikidang lain terus Tasik Lamaya kamari saminggu kamari Karangdungan kamari Cipatuja pas malam Senin geus atuh peureun dewek salah panggung kumaha kitu dewek teh penting ieu teh kudu nama kapatok beusi ka Subang nah tuh Kang oke terjadi segala Pak ngan ku dewek dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa deuk naon jeung kapatok beusi Subang hajat eueuh mun tah eueuh nya heuh atuh gedul pas burung jauh-jauh meuning ka dieu jelas ka kampung Manteos Sangkuriang pangguleummna pangaresana Wahaji Bapak Insinyur pangguleummna nu kasep Cep Haji Sopiansah anu pangkasepna sadunya oh alhamdulillah biasa ditepangkeun saurang dieu nya sareng nge sasa Allahu Akbar apal wae sakang mah wabuh jeung dieu segala geulis budak ampun euy ngadeg-deg poe nu geulis lah lain wabuh ti mana Kang wabuh ti mana naon teh wabuh ti urang dieu nah da mah bogoheun ka maneh mah bae da jeung tetanya si teh loba dek mah di dieu loba dulurna oh baru ka dek kumaha dek ya lain teh dalang jeung lagu naon teh labi sulungan wah di loba wae matuh sabi lulungan labi sulungan kumaha tuh sa bi lulungan hijikeun randa anyar ya gitu jaga kita acara naon ya acara HUT RI ieu teh ari HUT teh nu para ieu teh gini hayam HUT tapas kare utama HUT atuh ieu mah HUT singkatan HUT nya heeh mode geuning aya artis ngaranna teh HUT utama HUT kata HUT heeh kana teh alhamdulillah urang geus merdeka 78 tahun urang silih puji we teu tamat ngajina sia eta puji daya opat teh puji Allah ka Allahna puji Allah ka umatna puji Allah ka makhlukna puji makhluk ka Allahna puji makhluk ka makhlukna tadi mah karek dibahas teh puji makhluk ka makhlukna geus beres negaranya baca kitu euy lah ya euy menda urang teh pan aya laguna geuning lagu naon tah Agustusan anu kieu geuning 16 Agustus tahun 45 nah 17 Agustus tahun 45 16 cek saha 16 17 di mana-mana oge mun diungkeun sok sia 16 ya sok ngalangan kumis bae batot 16 ngalangan hukum sia
dengekeun heula mata kena jelema mah proses. Sok bisa ngadak. Dengekeun sok. Nyaho. 16 Agustus tahun 45 besoknya hari kemerdekaan kita. Oh, oke. Keprok lah. Bisa wae Kang 14 kayaknya. Tong boromo 14. 10 Agustus bisa. 10 ge bisa aing. 5 Juni bisa ya? Bisa deh mah. Sok 5 Juni. Siapa masuk bisa kayak bisa wae 14 oke. Jawab 15 Agustus tahun 45 lusanya hari kemerdekaan kita. Lusa 2 poe nah hari kemerdekaan kita. 10 Agustus bisa. Bisa wae. 10 Agustus tahun 45 seminggunya lagi ke depan akan ada Ki kacau wae lagu teh. nanti madewek we nanti. Alah ya. Alhamdulillah gini di payunan urang teh ku pangaresana Pak Haji RW ditepangkeun nya wana si Sene. Pun anak nang sasa. Alhamdulillah Cep Sopiansah gini itu nya dunungan urang nya pangaresana Bapak Haji Insinyur Bapak Asep Komarudin nya Bapak Asep kesingkatan Singkatan naon? Singkatan tina naon Kang? Ana naon tah? anu tanggung jawab kalau muraman tewas. Alhamdulillah. Keprok. Esna. Esna selalu jujur, amanah dan setia. Keprok. Ari Ena. Enak. Emang jalma soleh jeung beunghar. Ari Opna. Ari Pena. Ari Pena. Pena. Nya. Pena. Op lamun urang malah. Piraku lamun teu nyawer teh. Sok merobokan wae Pak Haji punten. Kepisikeun mah wae ya. Ampun. Acan. Ieu ampun. Mode Cep Sopiansah. Eta naon tah singkatan Kang? Wah singkatan ge. Esna naon teh? Esna selalu di hatiku. Aduh. Ari Opna. Orang soleh. Ari Pena teh. Pena pria sejati. Yena naon ye? Yena. Yena yang nyaah terhadap keluarga. Ari Ana. Ana anu satia ka garwana. Ari Ena naon Ena teh? Ena niatna pikiran teh nyaeta lillahi taala. Ari Esna naon Esna? Esna teh. Esna. Esna deui. Esna soleh teh budak teh. Solehnya. Ari Ana. Ana anu bager. Ari Hakna naon Hakna? Hakna. Ana lieur mah kapisan. Hakna. Hakna. Hare-hare wae lain nyaweran geus. Kan pengajian Kang aya hareup teh katos. Lah eta teh. Tah, udah si eta nu namanya cepot bikin duit maka nyawer keur kan. Salo pasti kira. Udah siap katanya. Coba mereka nyanyi heula tuh. Tuhun cewang sumorea kada pahlawan bangsa anu mundur tur pantang ulang suta laksana berjuang ke lemacai diraih merdeka pati daya bahasa meta paulang terima ikhlas hidup ke korban merdeka dengan cewa sumorea kata pahlawan bangsa jadu mundur pantang ulang maksud aja laksana berjuang ke lemacai dari rapi merdeka pati daya bahasa minta pamulang terima ikhlas hidup berkorban merdeka. Leuwih lagu alus Kang. Lain geus aya nu nyawerna can. Tah Kang, iya nu datang Kang. Aduh saya, bro, tepuk tangan ke bro. Aduh, alhamdulillah. Tarik larisan nih Kang. Pisan eta Kang, pisan. Pisan. Pisan teh. Pisan. Bisa duakeun Kang. Cep pisan. Oh ti Pak Iwan. Oh Pak Iwan. Oh, mah dikena Isan. Nuhun RT 1. RT 1. Di RT hiji. Nuhun. Wah, jangan genep deui makan 7. Sebutan hiji atuh. Ya, hadir hiji Kang ayam 7 atuh. Nuhun pisan ka Pak Iwan, nama Pak Iwan Bapak RT. Nuhun pisan ka Pak Iwan, Bapak Iwan anu beungan. Nuhun pisan ka Pak RT, Bapak RT, Bapak Iwan,
Pak Iwan anu beungar nuhun pisan sing kagentosan. Ari Pak Iwan singkatan kene Kang kateh. Iwan Nya. sikatan sami. Iwan teh. Cing sok. Ina Ina. Naon? Ina Nya. iman takwa ka Allah. Ewekna. Oh, wena naon? Wena Nya. wawasanana luas. Akna naon? Akna Nya. anu tanggung jawab ke masyarakat TRT-an. Ari enak. Enak Nya. nuhun upami bade tambahan deui mah. Aduh, Salah. Yang ini Kang. Halo nuhun asep. Sahati sahaya. PRT 7 cenah. RT 7 Kang. Bari tamat yang setuju mah hiji. Pak Ilham. Pak Ilham. Cep-cep Ilham. Mohon. Aduh, RT Ketua Pemuda. Pemuda. Ketua Pemuda Karang Taruna. Ketua Pemuda Pak Ilham. lain rasaan dewek kasep-kasepna. Aya nu leuwih kasep ti dewek. Nya mah kasep-kasep da beungeutna tuh. Ilham meninggalkeun dalang atuh Ilham. Nuhun kasep jika gentosan. Nuhun pisan kacep Ilham. Cep Ilham ketua pemuda. Cep Ilham danu gagah. Cep Ilham anu barokah. Nuhun pisan. Alah, tinggal RT 7. Sama. Ya, tinggal RT genep, can RT 5, can RT 4, can RT 3. Acan 5. Dekat. Ari Akang didinya di absen mengatakan RT jadi 10 Kang. Naon? Eta wayang diculkeun. Si Aka. Pak RW sumping. Astagfirullahaladzim. Oh, siang siang. Di kapoho kana wayang. Lah ini setelah geus ngalar tekoni mah euy. Dalang teh. Mun hejo kana duit teh. Sok siang ngamuk kena tinggal kira. Aduh ya. Abong-abong sumping kegedean di urang. Amak we tuh tinggal ida dibebeutkeun atuh tah. Keur ngeunah nyanyi gar di aubeuteun heuh. Dibebeutkeun. Betul lah mereka. Ya, oh. Wah, sia. Tonyokan lah kagok. Nah, kapokeun. Oh, sah. Tinggal siserian, Kang. Dalang geus ceurik kitu, Kang Epot. Sorry siserian. Kalau kasisurian sia. Buka sarabana sok. Oh, meretet. Sok meretet. Bina-bina teuing sateh huruf teh. Dewek dibawa ku dalang-dalang sohor. Kumaha Berarti gelo-gelo teh juga si eta. Itu pun dan itu bagi hayam iwal itu bagi duit na iwal ti hayam. dibalik. Mikir si eta ka bina-bina teuing. Jadi hate dewek bebeutkeun dina meja. Ayeuna teh ngomongnya kai euy. Dudungan suping. Eueuh pri kewayangan si eta hirup teh. Mikir si eta jak. Tuh lu ngaromongkeun mamanya aya SPDI ngobrol jeung kai. Geus gelonya euy. Batur mah SPDI teh ngajar ngabulang. Yeuh ngobrol jeung Albasia. Bina-bina teuing bagi penting bagi gelo si teh. Oh, teh gelo mah ngejo atuh Kang. Eta peda sumping Pak Haji. Pak Haji nyenak artos. 100.000 nyawer. Ewek dibebeutkeun dina meja. Keur ngeunah nyanyinya. Bina-bina teuing si teh. Dua kali ngabura tuh makan. Tapi teralihlah saya amak teh. Ampura we teu pot da urang teh kudu menang duit. Ieu siapa? Tadi mengamuk. Deudeuh teuing aja. Lupahan maneh. Melaan anak jeung pamajikan cenah. Belaan siga nu gelo si teh. Ketinggalin ieu YouTube aduh. Deudeuh aja. Liur. Ada si eta ambek mah aing dijual atuh. Lah. Bolo si hayang. Nuhun cinta. Alhamdulillah. Bismillah. Oh. Aduh, meuli pas kulubung. Alah. Duh, daek mah yang inum eueuh saya. Dalang mah nu seueuh mah. Oh, atuh bisa dalang air. Jazakallahu khairan pangarsa Bapak Haji, Wah Haji RW, sing kagentosa, sing sehat, Nih. ageng milik tu rezekina, tebih balaina. Mugi Wah Haji cing aya dina ridho Allah salamina. Sakula wargi. Tak itu amin ya Allah. Tanu teu nyawer didoakeun sarua. Kumaha doana? Aduana. Ya Allah ya Rabbi.
Mudah-mudahan ya Allah nu can nyawer teh cing buru-buru nyawer. Sederhana dong ada tapi Cakupnya kabehnya. Beli itu abdi mah kidal dalangna. salam milih lawang mulanya. Tuh salah kita mah lawang mitoha itu. Assalamualaikum. Hayang. Naon? Ayam kalakum hayang. Hayang. Ayam. Sesampaian pamoyan. Lamun hujan di jahitan. Itu bangsat pemoean menurut. Kamu diantar mau bahasa deui. Alah, waalaikumsalam. Aduh, Kang Cepot. warahmatullahi wabarakatuh. WT kabita kana bisnis. Aen, oh kana ieu banget cuma apa? Apa? Aing bener. Saha coba? Deui. Mau tuh. Aen, heueuh bener apa? Apa lain mah apa? Saha? Ya ya. Aduh. Alah, cak. Oe lagang cai. Oe lagang cai. Dagang cai. Nya sarua. Carua gitu ya dagang cai. Oh, lagang cai oe ge. Cai naon? Iya cai biasa cai. Hipu ieu mah cai nage. Ulu. Tuturuti wae aing ya. Oh. Eta mah beda cai jadi. Tadi oe ningali Pak Iut dagang cai itu alus mujalab. Halus, bener. Minyak jadi tuluy untuk meminyak itu bisa nempel karena kulit dina jero patuangan. Heeh, bener. Mun oe mah ieu ngagunakeun lain ge Di kumaha? ditempel. 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 Dina Lamun urang nyer sirah tuluy ditempelkeun cai ieu leungit sirah. Lamun urang nyeri beteung tempelkeun dina beteung leungit beteung. Tah, lamun urang pan nyeri sirah ditempelkeun sirah pan jadi teh nyeri sirah. Heeh. Ngan ka ditu ka dieu teh make sirah. Elok. Juga di heueuh we. Alah. Nah, resep gitu dagang-dagang eta lu. Payunya. Ya cager. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nuhun. Lain. Geus Kumaha, Kang? geus heubeul teu panggih. Atuh akang di teangan ku abdi. Bejana sih ternak unur-unur. Lain, Alah. lain unul-unul atuh. Ya udah tuh. Pan ayeuna mah unul-unul mah geus eueuh golodogna ge diganti ku aju-aju. Aduh ampun euy lah. Lain naon di jiga dieu atuh aya ya. Oe mah tadi teh ngadengkeun calamah tuluy oge ka dieuna ngadengkeun si akang nyanyi. Oke, oe teh yang bisa nyanyi? Oh, jadi oe teh yang bisa nyanyi. Heeh. Oe teh oe. Oe, Heeh. Atuh lah yang bisa nyanyi. Nyanyi naon itu maksudnya? nyanyi naon we? Oe mah lagu Sunda pan hayang diajang. Ya meuli jauh tanah ka langit. Maknya sorak itu lagu Sunda tuh. Ai teu bisa oe mah bisa atuh lagu Sunda. Nah teteh. Maknya oe-oean lagu Sunda tuh. Lagu Sunda eta teh kudu cuma latih oge bisa oe mah. Cing sok kumaha Cok sok kumaha laguna kudu cuma latih teh. dewek. Heeh. Kulucu melati Oh ya bisa. buaya di taman-taman sari. Aya. Oe ge bisa. Maka jeung bisa cing sok mun bisa dibere cai dah. Kulucu malati nu aya di taman-taman sari haya. Kulucu hemawat nu aya di taman-taman sekali. Ya. Tong ngaruksak lagu. Hah? Tong kikituan. Apan gaya oe sama atuh. Atuh da ruksak lagu. Hiu angin ngahiliwi. Astagfirullahaladzim eta gaya. Hah? Yeuh, Hah? namun ngulik atuh suara teh. Beun we dikitu-kitu. Atuh oe hayang diajar nyanyi kasih akang teh atuh. Iya we ganti ku artis oe. Hah? Oe jadi artis. Jadi artis. Ya artis kumaha ya ya. Heeh. Oe jadi artisna akang jadi bagian ngagemerot-gemerotkeun. Oh, dewek jadi MC. Heeh. WC. Jadi MCK. Oh, MCK. Jadi Heeh. hayang jadi naon artisnya ya ya. Oe kira-kira jadi Lita Tila. Astagfirullahaladzim. Ya banget kieu hayang jadi Tatila. Istighfar ya pas nu bisa we soranana tuh. Oh bisa tuh. Bener. Lita Tila akan jadi MC. Cisok atuh. Sok. Walaupun kisah dayana. Ibu-ibu bapak-bapak sekalian, marilah kita tampilin. Tampilkan. Oh, tampilkan. Yaitu artis yang sudah tersohor se-Jawa Burut. Se-Jawa Barat. Eta se-Jawa Barat, yaitu Rita Tilelep. Lita Tila gelap. Eta Rita Tila. Haya. Pokoknya sedikit anger. Aduh sorak. Jadi ada. Sorak po. Oh, iya kena ada handphone. Cokot tuh lagi tutup tiang listrik. Sok, ngomong. Assalamualaikum. Salah. Nah, saya teman juri bapak-bapak sih teman. Tuh tidak tanggal itu tuh. Tidak beneran. Assalamualaikum. Yuh, bener keprok lah. Hai. Apa kabar?
Baik. Baik dong. Alhamdulillah. Aduh, Gusti Agung, ibu-ibu, bapak-bapak, menikah resep dari Tahu lagi. Masa sering gitu. Aduh, cari takila. Alhamdulillah, umurnya di Bagja. Teh Rita biasa hadir di dia. Alhamdulillah. Ya belum teh dipirah ka luhur dia. Gusti Agung. Rit, Ah, sawah genaun di ditu. Geus kumaha sawah? Pare. menuju usung tandur. Oh, babada atuh Rit dulu. Kemarin Rita teh tandur. Muhun, Ya, ya. giring tandur ngabantuan kundiang. Maju. Menuju tandur ya kia. Mun Rita menuju tandur kia. Kan tandur teh tanam bari mundur. Oh, eta teh. Iya dong. Tanur tanam bari. Bari mundur. Oh, jadi Tanam mundur. paingan pemajikan dewek sok mundur-munduran. Pas mundur geduk. Nah, aya nu ngaganjel. Aipek naon cicing? Aya akang ngejegal we kieu. Aduh. Terus abdi teh saur sanes teh atuh cenah Rita kenapa tidak lapor polisi? Atuh lapor polisi molesot. Jadi coba lagi cerita. Cieun lesot. Atoh beneran. Duh ampun, aya Rita gila geus gitu. Iya kan? Nah iya eta Neng. Nyebut teh naon teh Acuk. Teteh dong. Oh teteh. Nah, perlu dites ari Rita Tila mah pan geuning pinter ngalagu. Iya atuh. Nah, ari Neng Rita Tila teh biasa nyanyi naon wae teh. Bade lagu naon sok? Bade tetep sareng imut, bade es lilin, oke. Biasa. Cing sok tetep jeung imut. Es lilin, Es- bade es lilin. Tak upami es lilin, aturan mainna 3 kali nyicil, terus DP 3.000. Es lilin Bang Emok itu. Eta mah S2. Karena kan ada daftar harga. Cing sok tetep imut. Coba musikna. Sok musrik na musrik. Es lilin mah. Aduh, keprok. Hoi. Hah? Kadieu. Itu dari keprokan tuh. Itu teh penonton teh bunga lain lumpat. Kesukaan teh Japati. Astagfirullahaladzim. Kalah kaluncat. Oh, duh Rita nepi ka kieu. Es lilin mah. Kala pemuda Tobat. Dibantun kasuka jadi abdi isi nungan daku sadaya rekmu nama tema Oh. Oke. Kumaha? Di mana-mana ge es lilin malin kitu. Kumaha? Manya tungtungna sumang. Hah? Lain sumbang atuh. Naon? Sawer sebenarnya teh. Heuh dalin kitu. Nah kumaha atuh? Ambung Rita Tila ieu mah. Rita Sugiarto. Bisa gitu. Bisa tuh. Gemrot gentong. Hah? Gemrot Gemrot ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat berjumpa dan kembali lagi, yaitu dengan saya, dan begitulah kira-kiranya. Yang itu begitulah, yang begini-beginilah yang akan kita tampilkan, itu yang oke, yang itu adalah artis yang sudah terpapar atau tersohor, yaitu namanya adalah Rita Sugiarto. Hari ini saya umumkan pada bulan, pada bintang, dapatkah ku miliki seorang kekasih? Ya, istighfar. Ayo ke balik mengeling tangkal kayu unggul. Lagu nu duet teh Kang. Nah, ini gitu atuh. Nya, Suara kunti tungtungna. lagu duet teh. Wet. Nya, lagu eta teh ning. Oh, bekerja sama. Nya kerjasama. Dewek ya gaya. Nya dialog. Oh, dialog. Akang. Oh, dewek nu ngalagu. Nya, Ya anu alokna. alog. Siap. Mode anu kieu teh geuning. Nya, kumaha Mode cek dewek teh. Nya. Muningal motor nu sae. Nah, cek abdi. Cek ya. Aduh, sok hayang numpakan. Aduh, sok hoyong numpakan. Kan sakitu? Sakitu Gampang. Hari gaji sarua. Oh, nya gede yaya. Nya gede yaya. Dewek pas eutik. Yaya gede na kalem. Nya sakitu teh jeung teu ceramah heula dia. Kudu ceramah. Naon ceramah capek-capek pura-pura genggraong.
sakit we Siap lah. aduh sok hayang numpakan Aduh, sok hayang numpakan. aduh Siap. sok Oke. jadi ayeuna isuk Apa gitu we Kang? ayeuna jadi Gitu beri nyunatan budak. nanti teh nurutan budak kawinkeun budak beureun Nya. So. sok muninga motor nu sae sok jawab Ya. Aduh, sok hayang numpakan. muninga mobil nu sae sok Aduh, sok hayang numpakan. muninga nini keur sare Aduh, sok hayang numpakan. Perasaan Kang man Naon? aman ayo gimana nih nini kuyaya Nah, Incu. apaan tungtung lagu? Gening, sok hayang numpakan. Nah, bet kayak jeung sarari. baik aja segede Kumaha? kumaha eta karawasna nini Ini, nih maksudna teh. Nyanyinya kok. Hah? Nyanyi. Pan ieu mah lagu tungtungna geuning sok hayang numpakan. Cek abdi ban. can sadar gen Naon lo teh? Anu sabenerna kumaha cing sok. adi rasa segede eta nini gaduh santok bogo teh Aduh. Kumaha tadi teh? Cek akang teh kumaha tadi teh? Kumaha cek akang? lagu andi Nya. muninga motor nu sae Kangnya. cek dewe Cek abdi. cek jaya Gening sok hayang numpakan. muninga mobil nu sae cek jayaeun Gening sok hayang numpakan. alah muninga nini keur sare Meninggal ini kersane. Aduh paingan. Aduh bro. Atuh sugan teh tapi kalebah dinya atuh. amit Oya. Itu di dejaan. amit Atuh mun Kali, kita kali, tadi Tadi yeuh, mun siapa? joget teu didengekeun rumpaka. Balikeun ayeuna mah. tadi sedap dupi cep jaya terus teu pajeng kan wanom Nah gitu. manya nini dicumpakan Apa? Ganti ya. Balas. Abdi nu nyanyi akang nu alok. naon ieu teh Nya dibalikeun. manya balik we ya pacan geus Lain di urang baralik ieu mah laguna sairna tukeran. oh jadi dewek alok Nyalok. ya ngalagu Nya. atuh mun gajihna pindah ka dewek Nya dinya tapi dah nu penting mah salamet teh ulah tapi teu kitu abdi. Tuh bae Dari ulah urang. nepi ka numpakan nini Nya. geus sok bae Meninggal motor nu sae. aduh sok hayang numpakan Meninggal mobil nu sae. geuning sok hayang numpakan Meninggal nini keur sare. Sok balas. sok hayang mawa ka rumah sakit Lain hayang mawa ka rumah sakit, naon atuh hayang numpakan. heungkop Meninggal motor nu sae. aduh sok hayang numpakan Meninggal mobil nu sae. aduh sok hayang numpakan Meninggal mini keur sare. sok hayang mawa ka rumah sakit Lain mawa ka rumah sakit, sok hayang numpakan. heungkop nah jeung pira ini dek mah moal dikoreetkeun si neng gaduh lisuna daekeun Dua dek kali jadi hati. pelet ku dewek daekeun naon ini atuh
Bener-bener teuing atuh jeung pewet ting Mau ninggal motor nu sae, aduh sok yang lupakan mau ninggal mobil nu sae, aduh sok yang lupakan mau ninggal ninikeun sare. sok hayang bawa ke rumah sakit Lain hayang ke rumah sakit. naon atuh Yang numpakan. engkok Apa kok bingung masih lo? Cilaka ieu mah Kang. naon teh Cilaka ieu mah. Ganti laguna. naon jadi ganti Laguna. lagu naon Anu sok ayeuna nu mungkut domba gitu. oh zaman ayeuna urang make doma Ya. doma kuring beureum teh Ya. oh doma nu kitu Ya. geuningan kieu doma teh geus dimandian tah jaya mah ngajawab teh kukuring Aku kuring ngungkul. kitu we jaya mah Gaji gede. Kan leuwih deet jeung Oh. tidak. Gaji lah ieu. tah dibikeun HP kok jaya Ieu mah leuwih saeutiknya. Heeh. Sederhana. heuh cenah ieu mah kukuring Kuring ngan kitu munggul. sak itu Cing sok atuh. ayeuna isuk Mah cilaka meureun kieu. tahun ke Hah? ayeuna tahun ke Angkewe atuh. geus jadi jagong heuh Nya. cik ayeuna jaya Ayeuna wae. ayeuna Oh, tuh sok ada salah Walah mah cilaka sudah ini mah. doma teh geus dimandian Kuring. doma teh geus diparaban Kuring. doma teh geus diapikeun Kuring. eta lila jadi reuneuh Kuring. Kekering. Ye. Kang kumaha ieu? leuwih parah hirupna Tadi ini. Ieu mah geus ieu aman Hoi. tadi mah leuheung da jelema kene Jelema ini nya. ieu mun ayeuna mah doma aman Aduh, salah. aya apa doma ku yaya Oh, kumaha? Icu. Naon ieu? Geus kajadian naon di wae. aduh ampun Apa nih ieu mah teu make nini sare ieu mah. tadi sedap Leun. eta nini gaduh geriem nini eta doma gaduh geriem doma teh Lain. Pangan kuring ngungkul. masalah lain masalah kukuring ya Tapi cik atuh ari doma teuing mah yaya aduh da eta ceuli eta nu panunjunganana nu rek picilakaeun. nah teu era yaya kawin jeung doma Artinya mikir yaya catu mimitina teh kumaha tadi teh Kang? Mimitina doma teh geus dimandian beli cik abi teh. Kuring. doma teh geus diparaban Kuring. geus lagukeun doma teh geus dimandian Kuring. doma teh geus diparaban Kuring. doma teh geus diapikeun Kuring. eta lila jadi reuneuh Kuring. Aduh aing kecelakaan wae eta mah. ieu ampun yaya Kuring beunang penting ieu aing bisa yaya Ya pantes we kitu nama. aduh ampun cik yaya geus istighfar hirup teh Geus ganti we. Tiga tadi ganti ya. Ganti Bila naon? ku abdi rek cilaka wae atuh. Naon ieu teh? Abdi nu nyanyi Akang nu ngalok. oh dewek nu ngalop Nya. aya nyanyi Nya terus aku rek cilaka wae kita tadi hayo we. oh siga tadi Nya. wani mayar sabaraha ka dewek Gocap. gocap Nya. oh mungah hayang 25.000 Tuh mahal teuing segitu mah. Geus 150 lah. mung hayang 15 Lulus naon ieu teh? halas 1000 Nah, muni Muhammad teh. Geus 3,5 juta. ah najis deui mun lamun 7.250 mah daek we aing mah Wah tuh. Gantian ku kacamata hideung. mana Ye. wah jadi buka mau goreng patut Siap, balikeun. ya Domba teh geus dipandian. kukuring Domba teh geus diparaban. kukuring Domba teh geus dikandangan. kukuring Lila jadi reuneuh. kuyaya Aduh. Lain ku yaya atuh da aduh bari lagi. Yaya atuh omongan wae maneh teh. usaha tuh Kukuring. engkop kok bae nah teuing pira doma Asa teu jelas kira ieu. Kumaha? Domba teh geus dipandian. kukuring Domba teh geus diparaban. kukuring Domba teh geus dikandangan. kukuring Lila jadi reuneuh. kuyaya Lain ku yaya tuh. kusaha Kukuring. ha openg wae datang tadi ge arapaleun Situ lagi. kabeh oge kuyaya Iya. ada ya bisi akon ajak nyanyi itu penonton Sok cobi. sok Walernya. sok jujur ibu Domba teh geus dipandian. Domba teh geus diparaban. Domba teh geus dikandangan. Laun jadi reuneuh. kuyaya tuh Lain ku yaya lain. Kukuring. Bae beki mah.
jujur ahli pengajian tuh ibu-ibu mah. Nya tapi ya temerna. Sok. Domba teh geus di panian. Kuring. Domba teh geus di paraban. Kuring. Domba teh geus di kandangan. Kuring. Laun-laun jadi reuneuh. Ku yaya. Ieu letak kesalahan paling besar. Nah, maka jeung salah. Sebenarnya lain ku yaya. Kusaha. Ku kuring. Aduh ampun. Aduh, ieu kesalahan anu paling gede. Nah, bet salah. Domba teh geus di panian. Kuring. Domba teh geus di paraban. Kuring. Domba teh geus di kandangan. Kuring. Laun-laun jadi reuneuh. Ku yaya. Ieu letak kesalahan teh. Nah, maka jeung letak salah. Lain ku yaya. Kusaha. Ku kuring. Engkop yaya engkop. Tadi ge engkop. Aduh aing. Dah dipikir-pikir mah yaya kuring atau kuring yaya kene. Saya yang selamat ayo aduh. Lain. Ai caip ieu payu teh. Ayo. Nuhun. Bere cai botol kita puluhan. Tepok tangan buat ko yaya. Nuhun nya ko yaya penyiar radio Garuda. Mudah-mudahan sehat selalu, barokah selalu, nya beunghar rezekina, beunghar ilmuna, nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nuhun ya. Ya. Kitu beureun euy. Aing karunya ka yaya. Lain budakna ceuleumeuh. Boga dewek teu ngareuneuhan domba. Ngirakeun aing euy. Aduh, ampun asep. Ampun asep neng. Udah gitu. Ya, lahan. Dewek di dieu di kota. Si lain kenaon? Kuring mah keur ngahojon. Sok teh ka dieu. Kelak kagok kuring keur ngahojon. Di mana teh? Di Gunung Batu. Kok keneh? Lalawara teh jeung hese cai sia teh di kumangisangna. Nah, mata kudu daek ngaji oge. Maksudna apaan menang cenah istinja. Naon istinja teh? Nya bebersih ku batu tilu. Ieu teh si monyong. Lalawara teh meureun teh soek mah baol sileuy. Bukan batu tampol bungkul. Nah, ada batuna ge ieu mah batuna lemas. Batu naon sih teh? Batu baterai. Dawala. Kadieu sih teh kadieu. Kela aya nu leungit duit. Naon ngiluneangan sih teh? Teh kuring mah ngajanteng we. Ngabet ngajanteng. Apaan duit teh ditincak ku kuring? Si juring. Ieu dewek di Bandung. Kan bae salang baktos begitu. Salang baktos ka Bapak RW, Bapak Insinyur. Sareng ka Cep Sopiansah. Oge ka Neng Sasa. Aya ilop. Ilop peyou. Kasih bungsu nu teh dieu. Ilep peyou. Nu geulis, nu sok nyuguhan wae susu kadalang. Nuhun. Nuhun atuh ah kitu mah. Wartoskeun kitu nya wartoskeun ka bapak panitia omat engke Kang Cepot bahanan kitu ku kuring rek diboro di jelekong heuh mah ngerakeun ngorobokan sia mah ngerakeun sia ya teu kitu si monyong mah da urang teh mudah-mudahan ya tina gonjakan sing jadi ajakan saeutikna nya ulah jadi ejekan atuh tina meureunan urang teh nanti heuh tina sisirian sing jadi ibadah atuh urang teh kitu da kitu jak euy ulah nepikeun ka nanti kitu teh urang teh jadi beneng ceweng negara urang teh. Mudah-mudahan 78 tahun merdeka teh sing bener-bener merdeka we. Merdeka ibadahna teu masjid pinuhannya. Oh, pan dewek mau adan mineng ditu. Adan wae boga sabaraha lagam. Boganya. Sabaraha lagam? Boga 60. Cing sok lagam ka hiji kumaha? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hiji nu ka 17 kumaha? 17. 17. Katereh we. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 17. Lah Kang aya ada nu aneh ayeuna. Ya, ieu deui nu katilu. Aya agam Al Zaitun. Lain ieu mah lagam Istiqlal. Istiqlal heuh bener. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, Istiqlalnya. Cepot modern bisa adan milenial. Anu kira-kira geuning Kang. Kira-kira ayeuna Al Zaitun kumaha adan? Adan Al Zaitun. Bisa dek mah. Cing sok lah. Ibu-ibu abdi bade adan Al Zaitun. Kumaha cik? Awas untuk balik goblok sia. Dengekeun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asal gelo. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lain, lamun Mang Cepot ada di Masjid Al Hikmah heulagam Al Zaitun pada neungeulan mah. Oh, ya pasti gelo bener. Da kadenya cing hati-hati, cing apik masyarakeun barudak. Heuh. Da kitu geuningan kade tinggal heula. Naon teh geus teruji, terbukti kitu. Ya kitu nya. Mudah-mudahan dina kegonjakan jadi ajakannya. Ya gitu ulah jadi ejekan sesiereun sabeuneureun mugia we dina tongtonan teh sing jadi tungtunan hapunten nu kasuhun ti Mang Cepot hijrah. Mudah-mudahan hijrahna bener-bener hijrah karena jalan nu dipikari ku Allah Subhanahu wa taala kalawan istiqomah. Oge ieu nagara cing jauh tina mara bahaya nya khususna di kampung Mantewas ieu nya heueuh cing barokah
sing arageng usahana ageng milik tu rezekina nya barokah sadayana soleh jeung salolehah kela mun geus paraleunghar heuk tabeuh mang cepot gebogan di dieu nya amin tak kitu jak deuk da sok aya paribasa geuning heuh panu tadi teh ka sawah rek heula cacing dijual mah yeuh ke kelontongan nu dakwah mun dilihat teuing bikin perut sajang da keroncongan hayang dahar mun dibere kumula mun dibahanan geus asa kitu pileuh aya jajar usyap paturai ngeureunjeun deui wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seninten buah seninten di para mata punten abdi apunten daya kalepatan gunung guntur cikurai gunung karembi amin mundur amin Hormati sedaya pimpinan sedaya acara parantos dilaksanakan dikawin hingga akhir. Alhamdulillah dengan mengusulkan acara dengan kelancaran sebagaimana mungkin para panitia, para pemuda, para RT di masyarakat terus di kami KCBI memberikan ketentuan untuk pergeseran itu kenal mengusulkan acara kemudian saya menandai dan seperti Allah Subhanahu wa taala. Sebelum anu ajudan acara dan